tuan saham. Karena usaha kana naon ayeuna? Alhamdulillah, ayeuna mah kana gas. Wah, kana gas. Alhamdulillah. Dinu akeun sing maju tuh nya ku adennya. Alhamdulillah, pasti maju. Usahana pakai motor. Aya gaya ayeuna mah duaan teh geus beunghar mah bisa piknik. Ih, empo ela anu gaya ai daster anu lusuh ka manakeun tah? Is, gandeng. Saya ngarekam. Yo, ayeuna mah tuan onta teh sombong. La. Ana bukan tuan onta, ana saham. Lah, saham, ayeuna mah sombong. Ih, polela sombong kumaha? Kamari cek si Mang Manto, tuh di pudunan itu. Karena motor dicaram titah di rem. Narikan we bari jeung ngagorowok. Gas. Nya atuh po. Damahana tukang gas. Ah. Zas, wangsul di mana ya? Iya, wangsul jajan barudak sama share obat. Oh, luar biasa. Obat naon, Cek? Sanu dedamang itu teh. Obat nyengkrek. Atuh muni rurusuhan. Iya, atuh tah obatnya kabur modal di jalan. Aden. Kenaon, Den? Isu kene geus galau atuh. Kayak kita dong anak muda gitu lah. Ieu teh tatayan teh ya. Bohong. Tah eta Ini resep buaan wae. Aden mah bingung keur galau. Nah galau kunaon, Den? Mikiran kabogoh, pangpana saminggu deui erek kawin. Jika nu eueuh awewe deui gitu. Da Aden teh geus bogoh pisan, geus keyeung. Terus Nyeri hate atuh diajak kawin ku batur. Ai tatayan eueuh ti mana? biasa wih nyebrang-nyebrang ke tukang, Den. Cari suasana baru gitu laras. Tah, aya solusi nu lebih bagus. Anu hede. Kumaha solusina? Baelah Aden mah kawin jeung Randa ogen. Aya, Den, solusina. Aya nu leuwih alus. Wah, kumaha? Aden langsung kagigireun lalakina. Sasalaman heula, terus dipoto. Bari ngahare bos, Den. Kumaha tah? Awewe eta mah resepna entep sendok jeung ajul gedang. Tuan saham, urang usaha yuk. Usaha naon, Den? Urang usaha pedukunan. La. Haram. Ieu mah bobodohan, pura-pura. Nah, engke urang nean pasen, duitna urang bagi dua. Masalah pulus. Iya, bagi dua. Good. Siap? Siap. Ha. Bisa. Nya? Ah. Siap. Den keur naon ya? Basu mantap biasa, nunjuk ngobrol. Ngobrol naon tah? Ternyata tuan saham teh geus jadi pananyaan. Oh, penanyaan. Kabeneran atuh Tuan Onta. Tulungan saya. Stop. Ana bukan Tuan Onta. Ana saham. Tuan saham. Tulungan kumaha gitu. Cik lah, panganyangankeun asihan atuh keur mitoha. Hah? Asihan yang mitoha? Mitoha mah tuh kudu pake asihan. Justru itu.
kawiwirangan saya teh mun teu manggih eta teh. Ah, Asihan teh. Kawirangan kumaha? Iya kamari, saya teh keur ngobrol tiluan jeung Mitoha. Saya busiat hareupeun Mitoha.